Nah, aing tahun enak beli baju mah beli mun teu meuli teh era barudak mana teuing ngaledek ka aing. Kahayang mah kabeuli piraku preman make baju butut tahun kamari mana teuing nya kada nyengseurikeun ka aing. Saha eta anu keur leumpang di tempatna sendal mah juga sendal si Ucup. Amun si bener eta si Ucup geuleuh sia aing arek balas dendam soal kamari aing mesti teu tarima di kitu-kitu. Wah bener si Ucup. Ucup awas ya ku aing sia. Din euy, naon aing papanggih kitu di? Matak be aku aing mun beunang teh, ning kabur ah. Oh, kitu aing. Woi, Ucup tong lompat sih ya. Awas ya. Ucup, daguan head. Aing capek euy. Nyekar puasa di ek naon tuh teu budak di bener ngepel nya ka aing nya. Kitu-kitu ting mah aing capek tuh. Mending ngumput aing di dieu lah. Mah nasi kehen ya. Anjir ka itu meureun. Alhamdulillah selamat euy. Diboloan nya si eta mah. Sakilang aing ngumput di dieu mana di dieu ngomong. Tapi teu kapanggih. Alhamdulillah nu penting selamat aing nah. Pak, pak, harahkan saya rasakan teu modal teh jadi pak. Set. Si aku naon din, eta lompatan meuni hayang kitu. Udah ku beurit lin. Lain kayak daset. Si aku naon atuh? Coba diuk ka diuk. Kedeung. Anjir capek aing euy. Kumaha. Kayak aing ngeulah kedeung. Sok tarik napas, tarik napas. Sok. Tarik napas. Tahan sajam. Kabur modar aing atuh ari kitu mah. Kitanya sok baikan deh sok. Coba sok. Tarik napas. Tahan kalau kena bol. Coba kedeung. Gitu konsepna. Terus kumaha? Pancik sia kitu. Teu balik sia mah. Ampura kecoblosan. Hampura we. Kos nu teu nyaho aing saha? Din, hampura. Geus salah marahan lah. Keur puasa meureun sia. Atuh siana ngajen we aing emosi. Karak bisa. Geus ganeng, nembus Ucup liwat ka dieu teu? Ucup. Emang konan si Ucup? Heuh nembot teu. Henteu da Din. Malahan mah eueuh nu lewat hiji acan ka dieu. Ulah bohong sih ya. Piraku teh lewat ka dieu pan tadi lompatna ka dieu. Ieu saing mah tara ngabohong. Mun ngabohong batal sia puasana bari ku aing dijeburkeun ka itu kakulah si Pardi. Bodoh teuing lah teu percaya mah. Ari sia wani ka aing ha? Atuh sia teu percayaan, coba geus tempo ka itu di tempat sampah. Arek naon aing ka tempat sampah? Linek neangan si Ucup. Kenaon hubunganna si Ucup jeung tempat sampah teh? Bisina we neangan cacing jeung hakaneun. Sia batur disarwakeun jeung hayam. Geus lah. Lamun sia kabohong tingali sia akibatna. Jelema edan awak we jangkung staraji ngadang naonnya ti leutikna eta kuat bisa kitu. Jangkung kitu teh lain alus deh, mah serem. Aduh, capek engel euy, haus deh. Gara-gara si Udin yang naon coba ngudah dulu. Nyawa keur puasa itu. Aing. Tunggu euy. Nang tempat sare ah.
Pesan game wae ning ulin lah ka itu. Sugaan manggih awewe di dieu. Sep, Oi, naon? Mana mana Sep? Ini eta ting ka mana meureun? Jelas mana mah. Heueuh nya eta. Daripada karesel cup cicing di imah mending ulin ka jalan. Sugana manggih bikang di. Hayangna we eta mah. Mau mungkin menang bikang mana mah Sep. Nikahin oge. Sembarangan eta ngomong. Faktana da jodoh mana mah geus dikawin ku batur. Lah cup sama sok tahu kur mah goreng ngago goreng nu goreng deui. Ayeuna mah sesama gorengnya urang teh kudu yakin bahwa jodoh urang teh bakalan datang pada waktu yang tepat. Tah kitu. Menang saku hati mana sih cup? Tumben pinter. Oh kiki gipan lulusan sarjana beren sama. Cuy, sarjana cenah. Ulun sarjana meureun. Sarjoni mana mah. Sembarangan. Kubu urang teh lulusan sarjana. Kitu tah ari nu sirik mah. Aing sirik. No. Tidak cup. Aing mah tara sirik. Sabodo teuing batur rek jadi naon. Moal urusan. Pos we sia mah. Geus lah ulah debat we, mending hayu urang ngabuburit. Burit ke mana? Ka mana lah hayu urang ngan pos di ditu tuh. Ayo tuh. dia di mana? Cup, keluar Cup. Risti ya. Hese neangan jelema hirupnya. Aing neangan ka kolong jugut kos jelema edan. Piraku kudu pae heula. Puasa tuh. Nah, nanya gitu. Di sini we teu puasa da tampang mana mah juga nu teu keur puasa nih. Kok ngaledek wae. Itu tadak hari ulin aya batuk teh beuki ngaledekna. Ai ulin sorangan karesel da ngobrol ku sorangan we pas ngegelo. Coba we mun urangnya pasti bosen penonton game ngali maning gana teh. Moal bosan penonton mah. Cek aing kasepna kos Aldebaran. Aldebaran cenah. Aldebarhaan meureun maneh mah. Kubu ngaledek sia dikempesan eta beuteung. Ampura lah baperan atuh teh mah heureuy urang mah. Uruy we sia mah. Dicem ngebual coba. Geus lah aing mah balik ah. Ulah ka balik atuh. Ke urang dijieun saha? Ulin ka itu jeung Raitana. Raitana. Heeh buru grateangan ka itu Raitana sakalian ajak ngobrol kenalan. Nu edan we aing teh meureunnya. Kos nu edan deui maneh mah emang bener-bener edan. Sia sembarangan si Asep. Kieu imutna cek mangki kos orok disebutkeun jelema edan aing mah. Manehna meureun edan Neangan si Ucup teu meunang. Kita jong nu aya, ayeun ting balik di kapus tadi molor-molor geunah barinungan buka. Asa si Ucup teh. Oh, ieu nu aing diketengan teh. Aduh resakeun manusia teh asli. Aing awas. Beunang sia ku aing ayeuna kabeneran keur molor, aing mah bener ampun sia. Beunang sia ku aing. naon teh naon? Cicing sia lain aya naon? Ampun atuh ampun Cicing sia kamari ka aing geus naon sia teh aing ngahina aing teh tarima. Aduh dikumakeun ieu aduh. Kamari ieu. Aduh. Woi. Tolong aya tali ieu tali. Iya dikumaha tuh. Sama aduh Cicing. Itu kumaha aduh.
cicing sih. Lepaskeun eta. Aing. Atuh nyeri. Duh, cuma itu ukur teuing na lian teh. Bisa lian teh, coba kurang ajarkeun. Coba kumaha ajarkeun. Anjing lepaskeun heula atuh. Ah moal ka aing teh. Ya anjing kudang kumaha geus kan. Kabari tas saha tuh. Aduh. Wah, aero geus puas, balik aing. Aduh, aing mah ayeuk balik. Mun tuh bisa di. Aduh. Aduh. Awas ya Udin, ku yang ngejakeun ke si Asep. Aing kumaha ieu lepas. Itu menggodo. Bagus teuing. Aing ngajarkeun. Dasar.